dayang-dayang nagaroreng kieu komorajana. Ingat kan itu sih dahari-dahari mau mana paling beki zaman bareto. Ingat. Mun dewa gorilam apa? Gorilam. Ya, gorilam. Tapi di sawasan. Emang heuh baheula mah di Ya, di sawasan kan plastik ngambay gitu. Tapi basa-basa. bisa Es sedang. dia sedang. Ingat kan kenyana teh digoyang-goyang. Urang mah dahareun urang kereuti paling beuki nya cilok kuah. Ingat jajan teh dibere ku inu urang teh gocap anjir. Sarua we antara gocap jeung cepet. Lamun gocap teh urang beli cilok 25 perak. Cilok teh 5 siki terus make kuah, make sambal eta. Kerupuk black. Cuman baheula mah kerupuk black teh oval, rada oval. Jadi mun meuli teh eta bumbuna teh dikanu etakeun. Tejas-tejaseun ka diri siga piringna lah istilahna mah. Kacang kedelai apa kacang naon ya? Perlu segitiga. Jeung eta kerupuk bondon. Heeh. Anu buru teh kabareureun mun ngadahar Mana mah nyebutna kerupuk bondon. nyarak mah air nempel kana huntu. kerupuk hampos dan urang. Ah, sarua ada kerupuk kampos, kerupuk bondon. Urang aya dahareun anu urang karek manggihnya. Di situ bubur kerupuk anjir. Karek manggih. Tapi eta endul. Enak pisan. Kerupuk, bubur, udah sambal oncom. Aduh.